Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Ibu Rikma di pengajaran Bahasa Sunda. Tah, barudak ayeuna masih ngabahas kaulinan ya. Sekarang masih membahas tentang kaulinan. Kaulinan itu adalah permainan tapi season 2. Oke, cekidot. Tah ayeuna urang ngaregepkeun pedaran kaulinan barudak. Jadi permainan laki-laki sama perempuan itu berbeda ya, tapi ada juga yang sama. Tah, hidup oge tangtu kungsi miluan kaulinan. Ari kaulinan barudak awewe naon bae. Nah, permainan perempuan apa aja? Sondah, sondah teh anu kamari teh engkleknya. Nah, terus jeung backless atau backlen. Nih, backless itu di nomor 3 tuh, gambar nomor 3. Kalau disebut bahasa Sundanya mah kuwuk eta yang putih kayak apa, kayak kerang, terus sama bola backlessnya. Terus ari kaulinan lalaki mah naon wae, aya gatrik. Gatrik teh anu nomor hiji. Jadi itu teh alat permainannya ada kayu panjang sama kayu pendek. Jadi permainannya bukan sendirian ya, itu teh banyakan sebenarnya, ada tuh di belakangnya. Terus ayah sorodot gaplok. Sorodot gaplok mah digambar anu kadua. Tah, alat permainan teh hanya menggunakan batu saja. Tah, kamari kaulinan anu tos dibahas ku ibu teh ucingan. Nya, ucingan. Tah, itu mah bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuannya atau ucing sumput teh geuning. Tah, ucing sumput atau ucing 25 teh nyaeta sabab nu miluana teh kudu nyarumput. Jadi kenapa disebut ucing sumput? Karena yang ikutannya harus pada bersembunyi nyarumput. Nah, disebut ucing 25 sabab nya nu ucing teh kudu ngitung nepi ka 25 ya, yang mempen teh yang jadi kucingnya ngitung dari 1 sampai 25. Terus aya deui kaulinan anu make kakawihan. Kakawihan itu nyanyian ya. Naon wae eta? Nyaeta oray-orayan luar leor mapai sawah. Tah, eta teh disebutna teh kaulinan oray-orayan. Kumaha carana, Bu? Nah, barudak anu miluanana kudu ngajajar. Ya, ngajajar berbaris semuanya. Bari nyekelan tak-tak anu dihareupeunana sambil memegang pundak teman-temannya yang ada di depan. Geus kitu mah terus wae leumpang bari pungkal pengkol. Nah, setelah itu jalan sambil pungkal pengkol ya, maju kiri kanan gitu sambil kayak ular gitu ya jalannya itu. Terus aya deui kawih eundek-eundekan. Nah, ieu mah barudak teh kudu dariuk dina dahan tatangkalan. Jadi ini mah mainnya manjat-manjat pohon ya. Nah, sambil duduk di dahan-dahan pohon, tapi yang kuat dahannya ya supaya enggak jatuh. Terus aya kakawihan sejenna nya eta cinciripit. Nah, ini mah pasti tahu nih semuanya. Anu saurang kudu namprakeun dampal leungeun. Tuh, di gambar yang ke-1 ya, namprakeun dampal leungeun. Terus anu sejenna narunda curug dina eta dampal leungeun. Jadi yang kedua tuh di gambar kedua teman-temannya itu harus memegang tangan yang tadi anu namprakeun ya dengan cara curug ku telunjuk ya, jari telunjuk. Terus tah nu katiluna tingali sambil nyanyi apa? Cingciripit. Coba kita nyanyi ya. Cingciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseket. Nah, jol padalang mawa wayang jek nong. Tah, pas jek nong teh tuh di gambar yang ketiga itu yang anu tadi namprakeun leungeun langsung nutup tangannya. Nah, yang tadi curugna atau telunjuknya nempel ke tangan yang teman yang namprakeun itu cepet-cepet diangkat. Jadi kalau misalnya ketangkap berarti itu kalah ya. Nah, eta teh kaulinan cingciripit. Tah, anu bieu mah kaulinan anu nganggo kakawihan atau nyanyian. Tah ayeuna mah aya deui kaulinan teh anu kudu make alatnya barudak. Jadi
permainannya itu menggunakan alat. Ai tadi mah kan cinciripit mah nggak pakai alat ya, cuman kita tangan aja gitu ya. Terus oray-orayan juga nggak pakai alat ya, kita cuman gerak-gerakin badan gitu ya. Tah aya nama nganggo alat. Tah naon wae, lihat ada egrang nih, gambar yang ke-1 pakai egrang. Itu permainannya ya, kaulinan anu nganggo alat teh egrang. Ini mah pasti udah tahu nih, ini ada yang pernah main meureun ya. Terus ada di gambar yang kedua backlen. Nah, tadi backlen ya permainan awewe nya backlen tuh ada kuuk, eta teh kuuk teh kayak kerang ya. Nah, terus aya bola backlen. Nah, itu berarti harus menggunakan alatnya barudak. Tah, aya deui nya kaulinan anu nganggo alat. Nah, sapertos congkak nih di halaman 22. Congkak. Nah, congkak teh jadi alatna teh tuh semacam aya kewuk di didinya teh sapertos backlen nya nganggo kewuk eta teh congkak teh. Terus ada alatnya tuh, ada kayak nampannya gitu ya. Nah, buat mainnya. Terus aya babalonan. Nah, babalonan mah biasana di damelna teh tina sabunnya terus ditiup nah jadi gelembung eta teh namina babalonan tah eta teh kaulinan anu nganggo alat tah aya nama kerjakeun wae tugas halaman 22 pek hidup jodohkeun antara kalimat dina kolom kenca nah di kolom yang kiri itu soalnya jeung jawaban dina kolom katuhu ya jadi jawabannya ada di kanan tuh yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, itu jawabannya. Pilih sama kalian ya. Nih, nomor 1, tempat anu biasa dipakai ulin ku barudak. Biasanya kita main di mana? Nah, apakah ngokok, ucing sumput, backlen, buruan, anyang-anyangan, mengpen, gatrik, dihongkeun, cinciripit, atau hompimpah? Nah, tempat ya, ini nama tempat. Terus nomor 2 dipigawe sameme kaulinan di mimitian. Jadi sebelum kita main permainan biasanya ngapain dulu? Kalau ucing sumput mah kan nentuin ucing. Tah caranya teh gimana? Nah, terus nomor 3 nutupan panon ku dampa leungeun. Naon eta teh disebutna? Jadi nutupin mata pakai telapak tangan ya disebutnya apa itu. Terus nomor 4 ucing dina kaulinan anu cicing wae. Naon disebutna anu ucing dina kaulinan ucing sumput tah cicing wae teh naon disebutna? Nah, pilih ya. Terus nomor 5 anu keur nyumput kapanggih ku anu jadi ucing. Nah, biasanya kalau yang kucing menemukan yang bersembunyi dina ucing sumput biasanya bilang apa? Nah, gitu. Terus nomor 6, kaulinan anu make kakawihan, permainan yang menggunakan nyanyian. Barusan apa ya? Terus nomor 7, kaulinan anu teu make alat. Nah, permainan yang tidak menggunakan alat apa tuh ya. Terus 8, kaulinan anu alatna make kewuk. Nah, apa aja tuh permainan yang menggunakan kewuk? Nah, semacam kerang tadi ya kata Ibu. Terus nomor 8, kaulinan anu khusus pikeun budak lalaki. Nah, permainan apa yang khusus untuk laki-laki? Nah, terus nomor 10, kaulinan anu khusus pikeun budak awewe. Jadi permainan khusus untuk anak perempuan. Nah, barudak kerjakeun nya halaman 22. Tulis wae jawaban mah A, B, C, D, E, F, G, H, I, atau J nya pilih jawaban anu tepat. Nah, tulis wae di pinggir nomor ya, di samping nomor kan itu ada kosong di situ ya, biar enggak sempit ya. Nah, itu. So, semangatnya anak-anak mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.